Ai para karuya Allah kakasih Allah mah istighfar sakali teh dirucut ti soca. Da katingali dosana saketika jami gaduh dosa. Tapi urang ada teu kate dosa, tapi istighfar urang anu lalawara oge. Dina hiji waktos mah ku Allah bakal ditampil ka istighfar. Nu mawi jigana mah nalika urang keur nangis eta jigana ditampil istighfar urang. Ya pun dosa urang. Jigana gitu. Dan beureun ceurik teh beureun satahun sakali gitu. Ting sabulan sakali eta jarang ceurikna oge. Gitu. Istighfar mah bintang. Tapi mun urang dikersakkeun tiasa nangis eta teh tanda jigana tanda ditampina kaubat urang ku Gusti. Jadi dina musibah teh Allah kasihna kanikmatan. Lamun nikmati batan suri, benten jeung nangis tengah wengi. Karaos aya perubahan dina hirup urang sedang. Eta jamin kaberkahan di pasar kaberkahan. Kaberkahan hirup teh ngagaduhan naon amal ibadah anu istiqomah. Di mana urang parantos istiqomah amal ibadah, maka eta amal ibadah teh bakal nulungan ka urang tuh. Tuh, upami urang hoyong ngadoakeun urang kali. Ibu tos rutin naon, aya katangi teu damang, sok doakeun urang. Tos rutin maca wahana Quran, sok